mah pasti atoheun ieu. Boga jeruk, koneng deui halus. Urang kumaha tah? Halus ya. Waduh, jeruk hiji awan nu asa ku aing dicirian aja mah aing geger nyiram. Kunaon aya anu ngala saha teh ngabadog teh. Senyet Aduh, ngeunah jeruk amang dina ala ku si laing. Sedengkeun kuring oge boga anu nyiram. Ayeuna naonna bebeja ka saha maneh? Mang kumaha nya mang? Ieu mah teh aya gini euy, hayang jeruk. Henteu nanaon, ai amang libikeun wae ke ai jeung nu gering mah ceman kudu bebeja heula. Ayeuna mah geus telanjur. Di imah aya saha kira? Aya AA mah, Heuh, sapanggil anak tah dia. nyang geus mah. Assalamualaikum, A. Naon? Saya Ieu abdi Wisnu. naon? Bukan nyawan tuh nyokot jeruk, A. Eta jeruk boga saha eta teh? Teuing anu di kebun. Oh, aya jelema ka dieu? Aya. Oh, sok teang deh. Aya naon, Mang? Iya. Adi maneh ngala jeruk amang. Oh. Teu bebeja teh naon, buku ge kunaon bebeja mah teu naon sih kok teh nyaho wae atuh da amang. Cari heula, Oh, cari. Iya tuh mang jerukna. Tah ieu anu ku saya keur dibutuhkeun nen satangkal eta teh ngan aya hiji nu asakna. Soalna pamajikan saya ge keur nyiram. Lamun dipenta anu pugu-pugu teh mah ku saya dibikeun aya mah geus diala, ayeuna mah geus telanjur sasorangan oge. Mangga wae ai hoyong mah tah. Ieu jadi amang teh maksudna hayang kumaha ieu tah masalah jeruk teh. Lapan ayeuna mah geus telanjur diala. Manya ku amang kudu dipenta atuh amang ge embung. Ayo itu nulungannya amang mah ka maneh tah. Ai amang ikhlas henteu ya Atuh ikhlas metak dibikeun oge. Lamun teu ikhlas ku amang moal dibikeun beureunan. Coba tong cokotkeun cai nginum heula supaya tenang ya supaya tiis ngomongna teh. Jadi teh budak ieu teh maling mawak ieu jeruk. Ayo Mang masalah jeruk teh ieu teh. Da tuh ayeuna mah kieu we, ayeuna mah ku amang da ayeuna mah geus terlanjur diala, jadi ku amang dibikeun we ayeuna mah. Ceuk ikhlas amang oge jeung teu isuan ke mah ira-ira anu asak deui. Keur naon eta keur naon? Bah, ieu bah biasa ya budak ieu cenah ge mau jeruk di kebun orang ieu ieu cenah ge. Terus Ya jeruk teh cenah ge pamajinana keur nyiram cenah ge ieu. Budak teh kan kolotna keur geuning hayang jeruk. Umi teh hayang jeruk. Mau merentah budak teh saya nempo jeruk geus asak dipaok ku budak eta ka pagi ke jelema ku amang ieu di kebonna cenah mah. oh atuh ayeuna mah kieu. Ya kebon jeruk. Nya anu amang ya, aduh geus jual sek-sek seueurna. Lamun kitu mah ikhlaskeun we teh. Ikhlaskeun, geus diikhlaskeun nya. Atos. Ya kumaha pamajikan si Amang lain. Ada atuh sugane ke aya deui anu asak lah. Moal sabelah ewang. Moal nya sabelah sewang rok hiji leutik ah. Mungkin dewe lah kenal gampang. Nya. Atuh lamun kitu mah istilahna maneh kudu nganuhunkeun. Ya emang dicanak ku urang nya nuhun pisan yo airnya domah. Ikhlas amang Rido ikhlas. Kan di bejaan adi urang mau di maksudna dicaramah we urang teh. Ya berarti geus beres masalah Bang, masalah jeruk meureun. Heeh. Aya emang ieu geus ngikhlaskeun mere jeruk. Alhamdulillah nya. Matak ya lamun ceuk kolot teh mah leungeun ulah copot-copotna, ulah saala-alana, bibit kudu amit, mata kudu bebeja. Tah urang mah sebagai urang Sunda kudu dipake parentah kok naon caritaan kolot teh. Naon pangna mipit kudu amit ngalah kudu bebeja, tah ieu akibat. Paseun nyamangnya nyibahnya. Atuh bener gitu. Jadi lamun mipit kudu amit ngalap kudu bebeja teh supaya urang tetep renggenet, jeung tatangga, jeung dulur, jeung baraya, jeung sararea urang apur. Jadi istilahna menta heula anu alusna mah teh geus bikin kakarek. Lamun teu mikeun atuh jeruk sasiki paneangan di mana di pasar loba beuyeun. Istilahna mah nya keur meuli jeruk hiji-hiji acan mah teu boga. Tah kitu we ari kolot mah anu keur sakadar ngabejaan.
ulah tepi tapak kereng-kereng ulah kita harus paheras-heras silih hampura we sok ngisi hampura kan hampura Sami-sami sing bebaskeun nya. Nyamang tah. Coba nun ya bang. Bebas, Mbah, pangan mamagahan aja. ulah salah-alana atuh teh lamun nu ngamek kudu cing taliti gitu tah ulah mah ngadat wae emang si ari nu boga mah sok amek gitu di mana-mana ge ari nu boga mah dan eta urang gitu tah istilahna nu ngaranna dan modal disiakan ieu main ala-ala wae ari kalung mah Mbah, lu pikirnya budak nambah aja cenderung berubah pikiran anak dunia. nyata kudu dilatihna pake ibu budak ayeuna kieu we tangkal hiji tangkal nangtung lamun dipotong ke dia mun dipelenongkeun geus gede daripada ngawaro potong tapi lamun ti leuletik mah ditalian dipelenongkeun kieu tah gandalan ku batu insyaallah kita geus gede teh jadina teh cono mah kitu da kulantaran tadi tidak jalan batu eta ge nu penting mah lamun anak urang atawa dulur urang atawa alo urang incu urang dididik anak agama paling utama nama agama nyawa agama teh naon agama teh naon agama teh cek bahasa Sunda mah ageman cecekelan jadi Agama. Oh, sebenarnya agama teh agama Islam itu mah. eta Apa artinya kan gabungna? eta teh agama Islam teh cecekelan urang teh Islam ageman urang teh Islam gitu eta keneh ngan eta teh agama teh ageman alias cecekelan gitu mun urang saebaratna henteu boga agama jadi naon jadi jelema teh geus kitu we di kolot mah ya urang erek iteun rek eta munding can dipindahkeun dicangcang tadi bisa pabeulit nya Ayo mah, Mbah, turunnya Mbah aja Mbah, ayo. Nasihatna ya salam. Nah, geus mang beres na mang. Nun ya mang. Alhamdulillah.